Cuaca panas kieu mah enakna jajan petisnya teman-teman, tapi na heula ieu mah mungkin jajan petis doang. Hai teman-teman, euih deui karena kegiatan aku sehari-hari. Jadi aku teh di dieu jeung teh gina neangan petis teman-teman, tapi na pas memeh neangan petis teh ieu teh di jalan aya tukang donat, ieu teh anyar teman-teman, anyar buka, penasaran jadi we meser. Goreng mah rasana enak pisan teman-teman, lamun misalkan penasaran ieu aya di mana, ieu aya di hareupeun Masjid Nurul Amal anu di Gunung Batunya. Tah ti dia aku teh jeung teh gina langsung meser tukang rujak. Salah deh, tukang rujak maksudnya meser rujak nanya teman-teman. Ari tukang dagang nama teh dijualnya teman-teman. Aku teh meuli sabungkus doang teman-teman, tapi aku teh poho deui tadi teh ieu barahanya hargana teh ieu teh ayana di hareupeun Masjid Gunung Batu teman-teman. Anu teu terang nami masjidna naon, nami masjidna nyaeta Nurul Amalnya teman-teman, tapi na ieu tukang rujakna henteu stak di dieu, ieu mah tukang rujak keliling teman-teman. Cocok pisan pan lamun cuaca panas-panas kieu teh ngamam rujak tingalikeun nya ieu ngucurkeun ieu na oge kuat seueur. Naon ting ieu ngaranna? Sambel maksudna teh nya teman-teman. Aku teh lamun misalkeun ngarekam suara kieu teh sok poho teh anu ayana pikiran we nu langsung diucapkeun teman-teman kieu. Terus balanja anu lain nama aku teh teu direkod teman-teman, ti dieu tiba-tiba teh aku tos nepi we ieu teh di bumi teman-teman. Tah ieu hasil jajanan anu tadi ku aku sareng ku teh gina dipeser teman-teman, karena jajana oge tos rengse berarti videona oge tos rengse nya sakieu heula. Pokona tong bosen-bosen ningalian video-video akunya. Dadah.